A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumi yusaqu ila jannati man yardah. Amma ba'du. Maka ya kitab nerangkeun kana ringkesan manaqib Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, supaya jama anu naringali bisa aruninga kana nyagara ilmuna jeung kapandayanana. Jadi mujtahid diaranan ieu risalah ku risalah At-Tamsyiatil Islamiyah fi manaqibil a'immatil arba'ah. Hartosna papagahna budak bangsa Islam anu buat nerangkeun kana manaqib imam anu opat radhiyallahu anhu. Manaqib kahiji bade nguningakeun manaqibna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ari Imam Syafi'i eta kagungan nami nyaeta Sayyid Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurasyi al-Muthalibi al-Hijazi, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarta tepang nasabna Imam Syafi'i radhiyallahu an sinareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Abdi Manaf. Ari ibuna Imam Syafi'i radhiyallahu an bangsa Azdi, cek sapalih kawal deui mah nyaeta bangsa Hashim. Dupi jenengan ibuna Imam Syafi'i radhiyallahu an nyaeta Sayyidah Fatimah binti Abdillah bin Hasan Ibnil Hasan. Dupi dipedakeunana Imam Syafi'i radhiyallahu an nyaeta di negara Gozah atawa sok disebat deui ku negara Askolan. Kalebetkeun kana tanah Baitul Maqdis lalakon 2 pamondokan ti kota Baitul Maqdis. Ari dipedakeunana Imam Syafi'i radhiyallahu an nyaeta dina taun 150 dina hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta taun pupusna Imam Hanafi radhiyallahu an
malah sapalih kaol nguningakeun saur eta kaol nyaeta bertepatan sinareng dintenan pupusna Imam Hanafi radhiyallahu an. Dupi pupusna Imam Syafi'i radhiyallahu an dina tahun 204 ba'da maghrib malam Jumat. Akhirna bulan Rajab. Dupi pakuburanana Imam Syafi'i radhiyallahu an dikuburna ba'da asar dinten Jumaah di Qoropah nagara Mesir. Salajengna sataacan Imam Syafi'i radhiyallahu an pupus kaimpen kunu janten muridna anu kagungan nami Imam Robe nyata santrina Imam Syafi'i radhiyallahu an anu mana dina hijib Imam Syafi'i mah eta Imam Robe teh kapungkurna kepala polisi anu dipiwarang ku raja kanggo nangkep Imam Syafi'i bari ulah sopan nangkepna walaupun juga ngawuruk kada ditangkep diborgol dicanak ka kerajaan ku jalaran Imam Syafi'i aya nu mitnah ka raja werehing Imam Syafi'i ngaawon-awon ka raja. Nya raja kasigung miwarang kepala keamanan anu namina Ki Robe teh. Kanggo nangkep Imam Syafi'i, singkat carita dina hijib Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diuningakeun raja begitu tepang sareng Imam Syafi'i ngadadak mikawelas mika asih ka Imam Syafi'i radhiyallahu an, ngadadak ajrih, ngadadak izin ku Imam Syafi'i radhiyallahu an tug dugikeun ka eta raja sasangemna kalawan sopan, kalawan hormat, kalawan takzim ka Imam Syafi'i sinareng miwarang wangsul deui, sinareng dibahanan artos sapeti mung Imam Syafi'i teu nampi kana eta artos. Mung raja maksa salajengna raja miwarang ka Ki Robe kepala keamanan teh supados ngajajab di Imam Syafi'i sareng pangyanakeun artos sapeti teh. Salajengna sabada dugi ka bumina Imam Syafi'i radhiyallahu an eta Ki Robe naros ka Imam Syafi'i perihal amalan anu janten awas-awasan Imam Syafi'i radhiyallahu an tug dugikeun ka raja mikaulas mika asih mika nyaah tug dugikeun ka maparinan artos emas sapeti ka Imam Syafi'i. Nya diwalar ku Imam Syafi'i radhiyallahu an nyaeta mantena kagungan doa anu kay ngaijajah ti guru mantena nyaeta Said Anas bin Malik. Salajengna Said Anas bin Malik nampi ijajah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna kanjeng Nabi eta doa ti malaikat Jibril sareng ti Allah Subhanahu wa taala. Anu dimaksudkeun eta hijib teh atau doa teh ku hijib Imam Syafi'i ku jalaran anu ngamasurkeun eta hijib nyaeta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu Ki Robe nguping kitu mantena dipaparinan hidayah ku Allah ku berkahna tepang sirang ulama anu mulia tug duikeun ka ngalesotkeun kana pangkat kepala keamanan zaman harita tug duikeun ka anjeunna janten santrina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tug duikeun ka luar biasa ilmuna eta Ki Robe maka masyhur Ki Robe disebat ku Imam Robe. Nah, diuningakeun Imam Robe nyata santrina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu teh ngimpen dina hiji wengi nyata ngimpen maot Nabi Adam. Padahal mah Nabi Adam nabi ngawitan jami ngawitan aya di alam dunya. Ku Allah Ki Robe dianjangkeun ka kangjeng Nabi Adam tug dugikeun ka ningal dina impenanana ka kangjeng Nabi Adam
melalui malaikat rahmat. Kaimpen ku mantena Nabi Adam pupus. Nah, salajengna reuas anjeunna gugah enjingna mantena sumping ka ulama-ulama anu ahli makrifat salianti nu janten guruna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Salajengna Imam Robe nguningakeun impenanana ka guru-guru anu marulya nya ku guru-guru anu ahli makrifat ya. Di maranaan ngimpena Imam Robe radhiyallahu an nyaeta ku makna saur mararantena bakal aya jalma alim sa alam dunya ahli ilmu bakal pupus gitu. Nah, ku Imam Robe diemutan saha eta nu bakal pupus jalma alim sa alam dunya teh. Nah, teu lami tina ngimpena Imam Robe sinareng teu lami tina ngamaknaan eta impenan Imam Syafi'i radhiyallahu an pupus nyaeta dina yuswa 54 tahun. Taya sapalihna manaqib Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kantun nguniakeun manaqib anu nomor kaduana nyaeta nguningakeun waktos murang kalihna Imam Syafi'i radhiyallahu an. Wallahu a'lam.